Aina kieu lamun dipertahankeun main beki heureuy wae eueuh seriusna moal bener Ya pendapat orang dia orang capek. Capek. Mending kurang mutuskeun Shopee keluar gitu. Aina giliran geus ke kieu. Mana ngomong gitu kak urang pantes kos gitu ha. Sampurasun, udah pada subscribe belum? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya juga buat kalian. Stay tune in Kampus Channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita Di Kampus Channel. Oke guys, kita video ini mau ngeprank si Nopi teman kita ya, yang mau diprank, mau dikeluarin dari tim kita. Oke guys, sembari saya Cacap Live, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai apa dia di Kampus Channel gitu. Nah, ini yang pertama ada Umang, gitaris Kangen Band. Ya. Dan ini ada Greg, kameramen yang handal. Dia itu ahli dalam sudut pandang apapun. Sudut pandang mereka Greg. Dan ini ada Abud, Sepani Abud. Terserah kita marek disebut Abud, Sepani, atau mengarana ada A2. Oh no. Kurang Gigi Pino, G, Bastian. No. Dan selanjutnya ada Autom di judul sana. Ya, dibujur guys, dibujur biasa ya. Dia itu berperan sebagai vokal, ya, vokalis Kangen Band selama Masawa Hijau Daun. Vokalis pasti datang ya. Dan ini ada Umi Pipik guys. Bukan, ini Novita namanya. Dia berperan sebagai bendahara di Kampus Channel. Dia ini orangnya sangat baik, gak sombong, dan apa ya? Ya, dan sokese katanya. Sokese minta kawaru, kali cengeng. No. Dan ini ada si Tete ya guys. Dia berperan sebagai editor guys di Kampus Channel. Ini Teteh ini merupakan sesosok perempuan yang kuat manggul ya, lemari gitu. Ya. Sebentar kita nunggu ya. Nah, kebetulan pisan nih guys ya, udah baru datang. Ya, kenalin. Dia AA yang sangat baik. Dia berperan sebagai editor sekaligus orang tua bagi kita. Ya. Walaupun didikannya sedikit keras gitu, tapi kami kuat. Inilah kebiasaan kami gitu waktu kalau lagi kumpul. Sok pabuliah gitu guys. Kadang ada yang ngopi, ada yang ngobrol, ada yang heheotan, dan ada yang gagaro bujal gitu. Jadi bebasin aja, hidup mah gak usah diambil problem gitu. Masalah hidup mah enjoy aja, enjoy your life. Jadi tema hari ini kita apa, membagi lingkungan aja. Hah? Lingkungan. Kita pilih layer aja ya. Iya, si mana? Nanya. Kan kumang dia ya karena dia itu kemarin direkrut kan. Cuma ya apa dia? Namanya mungkin. Siapa itu, Bang? Nyaman. Oh, ya tahu. Oh siap. Oh, anu di mana? Inya deket tukang sate. Lain. Mana teh? Belgia teh bagi keluar Kamerun. Tidak asupnya itu kumaha? Ya mana ngomongna siap kina rekaman. Mana kan nyanyi gitu. Oh, dia punya vokal Sekilas bagus. mana di pop. Ya kalau punya vokal bagus tuh ya rekrut aja. Kata mana bisa jadi panggung hidup tuh? Bisa sih kena. Aku mah orang kasih akan juga na ya. Pada dasarnya Ya harus tadi apa kan masalah personil di loba. personil udah banyak guys. Cuma kan orang ngerekrut banyak, tapi personil anu geus lila malah ya Percuma banyak kalau nggak aktif. padam gitu. Iya. Melo kan udah ngeluarkeun hiji mah gitu ah. Si Utom itu kita jadi ulu-ulu. Serah itu Wah ya, dapat naik. nah orang mah siapa sih keluarga dia orang mah ieu wae. Jadi tukang ulu-ulu kan orang. Jadi Tapi vokalis mah kan bisa ya. iya, guys.
emang gak butuh. Jadi rencananya kita ngomong apa mau si Tuhan dari asup deui kan ya? Kan udah. Bisa asup deui. Kita kira-kira potensinya halus tuh Bang. Hari potensi misalnya wan pan, mana ge anu pernah juara hiji di Karawang teh pernah santri. Kan emang kan aya nya oke kan ada kuliah di Cikarang. Woi, jauh ngopi yo perpisahannya yo. Waktu itu kan kemarin oke mau mata tercoba waktu di dia gitu pastinya di situ wae. Tadinya kan tadi pop sih nanya udah tambah aja. biasanya pop ah. Kemana Kak? Bisa kesini katanya lagi. Tung. Soal silaturahmi masa membahas rekrutan sih kan Ya. Sekalian dibahas teh gitu teh. Kebetulan kan Kayak kumpul kieu. kayak kaharepna benernya. Tapi kumaha masa Dan ada keluar? pengaruh ah. Dak ieu mah teu ngaruh. Kita kan mau mata loba waktu di dia kita teh cara ayeuna kan namun ayeuna mah mun kita kumpul ya misal. Ya masih corona kene atuh kuliah ge. Ibaratnya kieu pe mun misalkeun anu nanya ke ieu nyuci deui ka mana kitu kumaha. Ya kan ge kan kemarin opi kuliah ge maksudna teh kana di ditu kan kemarin opi di ditu ka gawe teh. Paling opi lagi ka dieu di pangari kumpul-kumpul doang kita menarik cover gitu atau opi di pangari cover sekali atau 2 kali gitu 2 lagu gitu. Ka dieu ge mau lila-lila juga ayeuna. Jadi yang penting tambah anu eta anu tadi kan ada. Terus kumaha? Orang mah hayu wae cuma sejen. Topik mana di sana kitu pe. Ya lu maksudnya teh jadi ayeuna kita kira bawa waktu ka dieu. Agokan berarti jadi menurut kamu bulan keluar sih. Hiji ge. itu kan tarik keluar. Namun Aku bulan mah keluar terserah, mun ate ke kalor teh nyawa mah fine aja gitu. Ya berarti aman ate di kalor teh berarti mirip apa yang Udah jauh, kurang nya sekali kumpul kita nyanyi. Ya, ulah geus semua. Kalau kemarin lo baru mana nang video nang 1000 ke atas. Tahu gimana nih? Ulah gitu ya. Ngangkel. Otong santai dong. Sama keduai Greg, abong-abong si Mandai lebih wah. Yopi kan maksudnya ayeuna bisa lah sering aktif bisa ikut kumpul Capek. ya harus dipesan-pesan lah kan channel dia bisa banyak perorangan ai kahayang opi mah opi mau keluar ai amun cak sadaya hayang ngaluar opi nya mangga opi mah fine aja gitu. Nya amun cak Greg bisina si Manda eta Wah. leuwih potensina leuwih ti opi nya ngaranna ge jelema pasti lo aya kakurangan aya kaluhuran. Si Dopi sekarang wajahnya sudah mulai keliru, kebingungan dengan efek raut wajahnya. ini guru bilang Enak kan? Oh gitu. Oh anu anu si AA si di Utong Tompan nanya kataki Pataki ya. Pataki ngomong emang ge. Kamar kayak mah patake kan? Pataki ngomong. Mun naik ni rekrut mah si weh. Alus emang mainnya basicnya matang. Ya, mun curang mah ulah jadi bae keluar gitu. yang enggak sautan ulah wae mana mah didinya non namun misalkan si Opi naker aya kesibukan geus sebenarnya ge tuh ya kan kesibukan bisa tadi kata si Opi kan bisa deh dia bisa nyempetin walaupun jauh juga Udah mana di Sebadan kia amun misalnya kan bisa sibuk aku pun opi di sini opi teh cara eta mah ngagantung di beureun kami yang mendingan Opi lebih baik mundur weh gitu. Yang mendingan Opi lebih baik mundur weh gitu secara Nggak usah si badan kumaha sih kita keluar. nyoba mah hayu-hayu wae. tapi kan orang mah nitah keluar ge itu demi kebaikan Opi gitu kan. kita meureun teh Nitah Modalnya kieu deng. Ya, padahal deng sering nggak mau kita keluar mah teu ieu deng. Henteu. Ayeuna geus kan orang teh nyaho aya kieu. Saya boga masalah tuh deng. Ya, Anya kieu boga masalah teu, cuman boga penilaian pribadi doang. Aya kebiasaan mah hese. bener sih Greg Tadi menurut bareng nanya Opi main kena mengundurkan
diri secara baik-baik padahal mun bareng resep kopi si baheula ngomong deh ulah karak ayeuna geus ieu karak ngomong ayeuna. Kan maksudnya jelema Kan orang teh nyaho gitu. Ayeuna belum penilaian. geus stabil deui gitu. Penampilan opi teh di kafe teh. Sedangkan loba fans tapi mainnya menyanyiakan eta. Modal Teh Ica ya. Teh Ica ngomong kieu si Opi nyanggupan si A, bila si A kritik kana bisa dirubah. Nya angger aya sifat geus kabiasaan kitu mah jadi sok heureuy wae teh ya teu fokus eta. udah nepi ka ayeuna terus kuat pertahankan Shopee tapi mana aya ganjelan dina hate sorangan-sorangan. Nah, saya gitu carana mah teh sarua jeung Kucir teh deng. merasa geus Lain masalah usir dikatkeun. Lain Kan modal lain mah jeung sieun buka penilaian masing-masing. Kenapa pendapat aing mah ulah nu kaluar hiji ge deng. Nah, punya pendapat orang gitu, tapi orang seriusan. Ya, jadi loba heureuy. Ayeuna kieu lamun dipertahankeun, main beuki heureuy wae. Oh seriusna, moal bener. Ya, pendapat orang dia capek. Capek. Mending kurang mutuskeun Shopee keluar gitu. Orang kan Eta pendapat bade nyata nya. Ya pendapat urang mah ulah deng. Pada karunya gitu non di aya posisi digantung gitu Shopee nah. Itu sih ai pamikir opi mah kieu. Cak opi ieu mah nya boga feeling emang heula kita ada feeling emang sok ngarasa ngabenerkeun teh ya kieu loh. Kan teman da eta nya di sini kieu ke udah jadi tentu nama opi geus kaluar. Emang opi loba kakurangan lah. Emang opi loba kakurangan lah. Yeun ada cak badeng opi kita. Mundurnya kajeun mangga opi mah. Ayeuna mun misalnya rek Opi nu mundurkeun diri mah nyari amat terserah Pi. Tapi lamun misalnya hati tanggal ngaluarkeun amang modae. Nah urang ge tunjuk itu ka gitu Jadi lah. kia ayeuna kieu nya ayeuna geus tilu urang ngomong opat lah kitu jeung si Agun yang ngomong kitu. Kata jelema mana nu ngedon kitu. Tadina geus oke hayu siap tapi buktikeun di kaharepna. Kan ayeuna geus lebaran ya. Ngaranna puasa kan capek meureun. Terus semangat lah gitu ke loba heurina gitu emang ke kamari-kamari emang ke loba heurina gitu. Kan beda aya ke kamari mah. Tah mulai tidinya ti puasa geus puasa eta tuh ngomong gitu. Emang berharap gitu. Oke mau caranya apa yang maju di kampus channel mau caranya yang ngawujudkeun cita-cita Opi gitu emang yang Opi nya aya cak sih opatan eta geus kitu nya Nah, ayeuna kieu mana yang ngawujudkeun cita-cita eta? ya ayeuna kan kieu ayeuna kieu we ayeuna kieu urang arek nunjukkeun kabeh kitu arek nunjukkeun naon anu ku urang hayang sedangkan maneh geus ngarandaunkeun urang Ayeuna kieu we Pi, ya, nya. geus Urang hal gitu, urang tiluan si Badeng jeung si Umang boga penilaian. Ayeuna maneh jeung maneh ka maneh ya nya si Utom Teh Ica jeung Alma boga penilaian jeung urang mah beda masing-masing. Ari Alma jeung Teh Ica jeung si Utom yang bertahankeun maneh urang mana boga penilaian mana maneh boga seriusan. urang ngerti kadinya maneh boga penilaian aya itu keukeuh hayang kepribadian urang itu sarua berpihak ka maneh gitu kan maneh boga penilaian gitu heueuh urang ngerti daripada urang terus-terusan di kieu urang yang geus mending mundur itu kan fine kan gampang tinggal maneh ngarekunci gitu geus ayeuna kieu tinggal Opi ngomong ka Aa tadi Ica kasadayana keluarlah kieu tuh Baik, nas Opi mun keluar. ikhlas yang berarti lain milik Opi meureun di dia Kita bikin lagi ya nya. Maneh tadi ngomong naon? Wah, urang ieu ngaranna tos. Ulah keukeuh wae Greg, ulah keukeuh wae ka hayang sorangan. Mana kebiasaan teh ketempuna ku urang. Urang ngerasa capek gitu ayeuna kieu nya cak maneh cenah cak maneh sorangan ngomong kieu urang geus urang era urang geus urang embung sabab naon urang embung kieu bung yang maneh capek Jadi kan nya cak maneh kieu cenah nya ngaranna ge belajar cenah ngaranna ge kitu kieu oke ku urang ditarima maneh ngomong kitu ka urang nah, ayeuna giliran geus ke kieu ayeuna giliran geus ke kieu maneh ngomong kitu ka urang pantes kos kitu ha sikap itu udah diperbaiki Pi. salah ye aya sakirana ngomong kos kitu ti ke kamari pas keur di BED Tah, maksudnya teh ngomong kitu mah gede. Opi umang jeung urang ngerasa capek aslina. Ngerasa capek.
Asli ya guys, mewek ini guys, asli ya. Aduh. Tinggalin kaki kamera. Badeng. Kita udah berhasil mengerjain si Nopi buat prank bahwa dia suruh keluar. Coba lihat ya TOP. TOP. Asli ya guys, ini TOP nangis. Dan Teh Ica.